Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang adik-adik kareueus teteh sadayana? Alhamdulillah kepanggih sareng teteh dina acara anu sami nyaeta dongeng barudak. Ka mitra sadayana tonton teras YouTube Nirada officialnya. Tong hilap subscribe channelna, teras like, komen, oge share. Supados dongeng Sunda khususna dongeng kangge murang kali di pikawano ku balarea. Urang kedah reueus ku basa Sunda. Di edisi 48 ieu dongeng anu bade dipedar teh judulna Panen Madu karya Rizky Alpian. Carios ieu kantos dimuat di majalah Utusan sasi Desember tahun 2020. Naskah aslina diserat dina basa Indonesia. Nanging sapertos biasa ku teteh urang dongengkeun dina bahasa Sunda. Adik-adik, hoyong wano sareng pangarang nu ayeuna? Anjeunna teh lahir di Cirebon ding 14 November tahun 1888. Namina Rizky Alpian. Karyana mangrupi cerpen oge esei kantos dimuat di media massa daring sareng harian umum daerah. Rizky Alpian kiwari nganjrek di Jalan Pangeran Cakrabuana nomor 84 Blok Karangampel RT 2 RW 2 Kelurahan Kemantren Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon. Carios ngeunaan panen madu nyarioskeun mamangjo anu gaduh peternakan nyiruan. Abdi tokoh dina ieu carios ngawitana nama sieun ninggal nyiruan anu ngagimbung. Pangpang nama sieun nyeureud. Tapi ning teu nyeureud ngadon gete karaosna. Tah saatos kajantenan harita abdi ngawitan resep amang di peternakan nyiruan mamangjo. Salian hawana anu seger oge sok kenging bonus es krim anu diolesan ku madu. Waktos nuju liburan, Krisna diajak ku abdi amengan ka dieu. Cing, kinten-kintena naonnya anu karandapan ku Krisna? Saena dangukeun dugi karengsenya adik-adik. Adik-adik, madu teh mangrupikeun sumber katuangan nu ngandung rupi-rupi vitamin, mineral, sareng gizi nu kacida diperyogikeunana kangge salira urang. Malihan sae pisan kangge anu nembe gugah teu damang. Ari madu sadidintena tiasa diangge campuran madu, olesan roti, kue, oge sok dioleskeun kanggo asakan supados aya rasa amis legit. Sapertos iga bakar panggang madu atanapi hayam bakar madu sareng nu sanesna. Kunaon atuh ari kana madu teh seueur anu mikaresep? Bos sepuh bau murang kali. Salian tirasana anu amis, oge madu teh ngandung zat-zat anu seueur mangpaatna kanggo salira. Sapertos vitamin C, D, B12, B6, zat besi, magnesium, kalsium, lemak, sareng karbohidrat. Ari mangpaat madu diantawisna kangge ngajagi pencernaan, nyegah kanker, nyegah panyawat jantung, ngalungsurkeun kadar gula darah, kolesterol, darah tinggi, sareng panyawat sanesna. Madu teh dihasilkeun tina sarang nyiruan. Atanapi urang Sunda mah nyebatna teh madu odeng. Parab nyiruan teh tina saripati kekembangan. Matak telepat nyiruan mah tiasa hirup di lingkungan anu asri anu seueur tatangkalan sareng tutuwuhan minangka habitat hirupna. Tangtos nyiruan mah teu tiasa hirup di tempat anu rarujit, anu bulistir taya tatangkalan sareng kekembangan. Tah kitu adik-adik, salami urang tiasa ngajagi lingkungan, tangtosna bakal ageng mangpaatna kanggo urang sadayana. Contona nyiruan anu ngahasilkeun madu. Tah, eta bahasan ngeunaan madunya. Ayeuna mah urang teraskeun we nya kana dongengna.
Kumaha? Tos siap sadayana? Panen Madu karya Rizky Alpian. Ngawitanana abdi ngaraosieun. Dugi ka bade nyumput di pengkeureun tangkal waktos nguping nu ngahyangna. Nanging kabujeng Mamang Jo sumping negerkeun abdi. Moal nyeureud sina. Nyiruan ngagimbung dina panangan sareng pipi Mamang Jo. Abdi ngabiri gidik ninggalna. Kalawan lalaunan nyiruan teh ngaralih kana panangan abdi waktos dicepeng ku Mamang Jo. Abdi babacaan, mudah-mudahan nyiruan teu nyeureud abdi. Geningan abdi mu ngaraos getek dugi ka seuseurian nyalira. Saatos kajantenan harita, abdi ngawitan resep ameng di peternakan nyiruan Mamang Jo. Salian ti hawana seger, oge sok kenging bonus es krim nu diolesan ku madu. Yummy. Liburan ayeuna, Krisna wargi ti kota nuju aya di dieu. Anjeunna diajak ku abdi ka peternakan nyiruan Mamang Jo. Ngawitanana mah anjeunna sieun. Tapi ku abdi diwartosan yen nyiruanana lindeuk. Ulah, saur abdi. Ieu nyiruan. Krisna langsung luncat ka pengker, bari ngebiri gidik. Tadi disangki ku abdi mah laleur, saurna nyengir bari gagaro rambutna. Di dieu mah teu aya laleur. Sadayana kaget, waktos aya nu sumping bari cumarios kitu. Aripek Mamang Jo nu mucunghul, lambeina digimbung ku nyiruan. Nyiruan teresep di tempat kotor, saur Mamang Jo. Eta margina Mamang sering mersihan tempat ieu supados hasil madu tina nyiruan-nyiruan teh janten madu anu kualitasna sae. Hayu ka dieu. Mamang Jo ngajakan abdi sadayana kumpul. Anjeunna ngaluarkeun sarang nyiruan tina kotak kai. Punten, simpen sarang ieu kanu karanjang ageng itu. Abdi sareng Krisna nyaketan Mamang Jo. Nyimpen sarang pasagi kana karanjang. Kris, mun tos seueur sarang nu dikempelkeunana, punten canda ka saung Mamang nya, saur Mamang Jo. Abdi sareng Krisna me sareng ngacungkeun jempol. Sip. Kasiangnakeun karanjang abdi sareng Krisna parantos pinuh ku sarang nyiruan. Abdi sareng Krisna ngagotong karanjang ka saung Mamang Jo. Saatos nyieuhkeun nyiruan nu ngagimbung, Mamang Jo teras ngalebetkeun sarang kalebet panci ageng. Teras muter tarik pisan. Ari di handapna aya kran. Mun diputer nyurulung we madu anu seger. Abdi sareng Krisna ngaraosan sagelas alit madu. Rasana amis-amis hasem, kental sareng teseret dina tengek. Teu sapertos madu kemasan, mun seueur teuing ngaleueutna sok ngadon batuk. Ieu madu nu masih asli, nyiruan di dieu mah nyeuseub kekembangan, kualitasna pangsaena. Matak hasil maduna oge pangsaena, saur Mamang Jo bari ngacungkeun jempolna. Mamang Jo teras motong sarang nyiruan kanggo abdi duaan. Anjeunna ti payu nuang sarang nyiruanana, teras abdi duaan dipiwarang nurutan. Ngawitanana mah ngaraos jiji, nanging saparantos napel dina ilat, karaosna ampir mirip roti, mung sakedik aya tipungna. Mamang Jo oge miwarang abdi duaan ngantos di teras bumina. Anjeunna sasayogian tuang siang kanggo abdi sareng Krisna. Dibantosan ku Bilani, hiji-hiji tuangeun dikaluarkeun. Aya roti,
sarang nyiruan goreng, cies teh madu, sarang seueur deui nu sanesna. Janten teu sabar hoyong gera-gera nuang. "Aya biruang madu," jorawok Krisna. Rupina mamangjo ngangge topeng biruang nu moncongna sihungan panjang. "Biruang madu lapar," saur mamangjo bari topengna angger diangge. Ger sadayana seuri gumbira. Tah kitu dongengna adi-adi sadayana. Mugia naon anu dipedar ku teteh seueur pulunganeunana. Ka sadayana anu hoyong naskahna dibacakeun tiasa kintun ka email di handap. Subjekna dongeng barudak. Sakitu anu kapihatur, hapunten tina samudaya kalepatan. Tonton teras YouTube Miradia Official, teras di like, komen, share sareng di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.